Saur Sayyidina Utsman pikeun jami anu mukmin jami nu iman teh gaduhan rasa sieun ti sittati anwa kudu ngagadohan rasa sieun tina genep perkara jadi bu genep perkara hiji saur Sayyidina Utsman min kibalillah jami anu iman teh kedah sieun ti arah Allah sieun ku Gusti Allah sieun kunaon ku Gusti Allah ayyak huda minhul iman nu kahiji cenah sieun dicanak iman ku Gusti dua wasani min kibalil hafadhah di arah-arah malaikat hafadhah malaikat harus menyatatkeun sieun ayang tumu ali maya biha yaumal qiyamah sieun nembong-nembongkeun ka abdi kawirang abdi catatan ka urang abdi engke dina poe kiamat dua tilu saur Sayyidina Utsman min kibali syaitan sieun ku setan urang teh kedah gaduh rasa sieun ku setan naon sieun ku setan ayu betila amalu sieun ting setan ngabatalkeun kana amal urang jika nya urang teh getol ibadah teu boga pahala jika nya urang teh getol maca Quran teu gaduh pahala jika nya urang teh sedekah teu gaduh pahala sabab dibatalkeun setan warabiu min kibali malakil maut ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan anu kaopat Sayyidina Utsman anjami anu mukmin kedah gaduhan rasa sieun ti arah-arah malakul maut malaikat maut sieun nyambut nyawa eta malaikat maut ka urang dina kaayaan urang nuju gapleh gapleh teh naon goplah teh gapleh teh ya ane goplah teh gapleh teh ya artina goplah teh lali teh lalai teh poho bagtatan bari ngadadak teu persiapan heula sieun pan jalan teu damang mah alhamdulillah ibu lamun aya jalan nu teu damang kada syukuran wadi urang ngantunkeun dina kan teu damang biasa persiapan heula biasa istighfar heula anu teu poe maot teu damang heula coba mun teh mah ayeuna urang keur suka bunga keur lalai ka Gusti Allah geus teu poe maot kira-kira emut ka Gusti Allah naudzubillah maka eta nu dikasih teh ayang khuda malaikat malakal maut fi ghaflatin baghtatan ayyakhudahu fi ghaflatin baghtatan sieun cenah nalika malaikat maut nyabut kana nyawa urang dina sayaan ghaflah pokok ka Gusti Allah dina hayang ngadadak ket ngadadak mah can sarapan apa acan geus cabut nyawa teh wal khamisun kalimah min kibali dunya sieun ti arah dunya Sayyidina Utsman teh naon ayat kudu biha wa yakasyu anil akhirah eta dunya ngamainkeun ka urang nipu ka urang nipukeun ka urang kana urusan akhirat ti sujedur tepikeun ka dunya we poho ka akhirat eta anu kagenah Utsman min kibalil ahlil iyal anjeun jami anu mukmin Sayyidina Utsman kedah sieun di arah-arah keluarga sebab keluarga bisa naon ayyashdagila bihim fayushgilunahu an dzikrillahi ta'ala bisa-bisa seueurna keluarga teh mohokeun zikir ka Gusti Allah seueur barangkali urang disebutkeun Al-Qur'an innama amwaluhum wa auladuhum fitnah sanjana harta anjeun jeung keluarga anjeun teh biasa jadi fitnah tapi ayat oge harta jeung keluarga teh jangan kasayang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama kan eta doa urang sadaya